sosialisasi penataan situ Bagenit yang bersumber dari dana Kementerian PUP Republik Indonesia atas perintah dari Bapak Presiden di situ Bagenit tahun 2020 dan 2021 secara resmi saya nyatakan dimulai. Nelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Kanca mitra sadaya nempangan deui dinu ngawaos ngawangkong ngabahas wartos nu atos-atos. Pupuh Garut Panglima Komandan nomor 1 Kabupaten Garut aya di Payun Simkuring kurang taros kumaha Bagenit ka Payun. Janten naon kita Pak teh pada janten pisang goreng, janten tahu. Bagenit teh engke bakal jadi pusat pariwisata unggulan Kabupaten Garut kelas dunia. Kelas dunia. Kunaon kelas dunia? Margi ayeuna ka Garut teh terus aya tol. Aya kereta api. Kereta api. Insya Allah ieu bakal hiji komplek anu aya hotel bintang genep. Hotel bintang genep mah eta mah kanggo wisatawan di mancanegara. Pak, regulasi disebut nantinya upami pemerintah misalnya upami orang Sunda mah nyebat nanti aturan. Kumaha engke tah dina proses ngokolakeunana. Masyarakat biasana sok aya istilah jati kasilih ku junti lalu empate eueuh nu boga lakon ti luar kumaha. Sanes kieu. Ieu kan dikelola profesional. Ieu mah benten. Justru masyarakat anu bakal kauntunganan ageung. Ieu situ Bagenit mah punyaan Pemda. Jadi pariwisata nanti di tanah milik Pemda. Tapi engke hal-hal anu sanesna wisata kuliner naon dibuka akses aya pengelolaan mah tiasa ku masyarakat. Ku Pemda ge moal tiasa. Ieu kedah dikelola kudu profesional. Mung masyarakat tiasa aya akses. Berarti misalnya abi icalan gehu. Iya icalan gehu aya di tempatna di mana aya tempatna. Icalan kalapa. Icalan kalapa, ya kalapa teu tiasa di sembarangan. Anu ulah icalan naon? Di satu tempat. Anu ulah icalan naon? Anu ulah icalan anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kanca mitra sadaya eta wisata sehat versi Bapak Bupati Garut. Hatur nuhun. Panuhun Bupati wilujeng. Kanca mitra sadaya dulu abah nujoh di Pilmura nu anggang di padesaan tetep dumuk tetep renggenak di lembur matuh Banjar Karang Pamidangan kauninga kan kumaha sumangemna Bapak Bupati Garut atanapi disebatna dalem. Nah, baheula mah dalem raja eta teh raja anak kabupaten. Saurna kawasan wisata Situ Bagenit anu bentangan luasna 125 hektar sakedap deui bakal disulap. Salah menjadi apa? Bakal janten sesuatu. Daramang Ibu. Alhamdulillah. Alah meni asa malalen celang. Atuh saheula. Abo ibu-ibu gaul. Ibu di mana kawit? Di Jalan Samarang. Di orang Garut. Orang Garut. Kan sami tersedaya ieu dulu-dulu orang masih di Garut nuju refreshing. Piknik. Upami saur bahasa sepuh kampung mah niiskeun pikir. Janten hilap. Janten hilap hako. Hilap kana samaan. Kako sipak. Urutan tatangga kako sipa Janten hilap kako sipak. Kabunir ieu deui. Ibu pada kumaha. Sepuh kapungkur sok aya babasa. Babasa nanti kieu. Tuh kan urang di poho deui. Jati kasilih kujut kieu. Andas? Kadangu? Itu lain paling kecil ini adalah kecilincang. Tong kabawa? Tong kabawa bisa kaba-kaba. Luar biasa, ternyata memang aya oge diantawis ibu-ibu anu kuninga karena bahasa Hindu. Bahasa orang Batak. Atur namunya, anu tekawalan naon tadi?
Jati Kasilih Kujunting. Nah, Jati Kasilih Kujunting teh hartosna orang nu asli kasingkitkeun kumaha. Misalkan ibu asli di dia di jalan kawin teh begitu dibangun ibu eueuh datang nu anyar teh kan sebabna Jati Kasilih Kujunting. Hatur. Wilujeng tepang sanes waktos sareng Satu ya. kan camitra sadaya ujang jajaka anu garagah akang teteh anu saroleh bapak anu walia ini aki anu jelema rezeki paranjang yuswa masih jalan-jalan di Bagenit sampurasun Weh, panggih deui jeung nu kieu. innalillahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah waos, Nah, juk innalillahi da kami mah hirup keneh. aya kabar tina berita, aya cerita tina dongeng, Cenah aya nu paeh cilem ti Bagenit. saha? Bongana ngahuleng jadi wi disambung keun. Antosan di episode salajengna. Telos, ngabahas wartos nu atos-atos.